Sabab lamun kurang di dunia gitu tengah ngadohan ilmu tentu berarti eta jalma moal salah. Takbir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sokul tausiah Islamiyah anu parantos dijudikeun ku Asy-Syaikh Ustaz Al-Imam Mamay Abdul Rahman. Panjang lebarna insyaallah kahartos kurang sadayana. Insyaallah kahar. Nyaeta jadi ngaran Islam teh aya 5. Jadi saha? Dua sholat, dua zakat, puasa, haji, ibadah haji. Bagi ayam. Kadang paling itu nya. Ya orang teh ke dalam ngaburukeun anu yakin-yakinan eta. Iman orang ya bahwa orang teh yakinkeun bahwa orang atuh euy samus geus kami acara salajengna eta tausiah Islamiyah anu bade dibikeun ku Madrasah Asy-Syaikh Al-Ustaz Al-Imam Alex. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Ustaz Halim Terus 10 juta dia ya. Gani. Mama mobil. Mama. Mana suruh mama ya dulu. Ayo Allah. Satuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa qala ma'alaikum ta'ala wa nafa'ana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Warzuqna ilman nafi'an. Amin. Wa wasi'an. Amin. Min kulli salian manjatkeun puja kadang Allah anu maha kawasa. Puji dirunikeun ka Allah anu maha suci
suci oke syukur kadat Allah anu maha ghafur nyata Allah azza wa jalla anu parantos maparinan nikmat pirang-pirang nikmat terutama nikmat iman sinareng oke salawat ma'asalamna mudah-mudahan dilimpah gerakeun ka buah mana Siti Aminah panguasa Mekah wasyafaat anu janten putusan pikeun kasadayana alam nyatana habib wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha Ibnu Malik nyaroskeun dina palina bentang agen dina alfiah wa ahmadullah musallian ala Muhammadin khairin nabi al-silah oke tehilaf kepada keluarga kepada sahabatna kepada tabiin itba'ut tabiin umat kasadayana anu turut tumut kana ajaran mantenan anak nabi ka yaumul qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin Sayyiduna al-mukarram wal mukarramah al-alimul ulama sahibul fadilah was-sa'adah anu kusim kuring dipika hormat anu kusim kuring dipika dedeh dipika cinta dipika asih oke dipikanya dipikarnya dipika para sepuhna keluargina oke ka para kiai ka para alimul ulama ka para ustad ka para habaib ka para oke ka para santri santriatna anu panggilan sim abdi mudah-mudahan aya dina maghfirahna Allah subhanahu wa ta'ala oke satajana sing kuring ngalajengkeun kana anu dipimaksud sing kuring sing kuring bade ngaturkeun nuhun ka pengatur waktos buka acara anu tos masihan waktos waktu pados ka maghfirah mudah-mudahan anu ka kantos oke hatur urang doakeun eta pangatur waktos teh sing mudah-mudahan sing dikanyakeun yuswana amin sing diparekeun milik rezekina amin sing di gerak kawin oge nya amin sing ditampi-tampi oge ilmuna amin sing di panjangkeun bogana amin oge sesuai mana-mana cenah fakot nyaman mudah-mudahan eta pengatur waktu sing dirisian kalan rezeki maut husnul khotimah amin kanu mere amplop sing gede milikna sing pada puna alhamdulillah sing dilungi bento sumur alhamdulillah syukur ada ning ambilah alhamdulillah urang sadayana dina haflan ieu anu barokah ieu urang sadayana tiasa petempang lawung patepang wajah dina acara taparukan aya dina rahmat Allah Subhanahu wa taala besi ku Gusti Allah amin oke mudah-mudahan urang sadayana kumangkat di bumina masing-masing kena ieu majelis taklimnya sampai majelis taklim mudah-mudahan urang teh kempel ngaliung kadina ieu tempat anu berkah mudah-mudahan Gusti Allah Maha Suci ka urang sadayana anu hadir dina ieu tempat khususna mudah-mudahan sing mapalinan kasalamatan amin kesehatan amin oke dipanjangkeun dosana amin oke dipapalin urang kasalamatan sebab urang teh hirup di dunia teh hayang salah di akhirat oke urang hayang selamat duda hayang selamat terasa
opat perkara ieu la budak tegas mah teu meunang teu kudu dikudukeun di abdi ka hiji abdina Allah nya min arbaati asyara kudu ngagaduhan opat perkara ieu mana nu ka hiji al ilmu nu ka hiji nyaeta ilmu nya nu kadua wal amali nu kadua nyaeta amal nu katiluna wal ikhlasi nu katiluna ikhlas nu kaopatna wa khofi nyaeta khofe tegas nama sieun gitunya ayeuna ka hijina lamun urang hayang salamet di dunia tur di akhiratna urang kudu ngagaduhan eta perkara ieu nu ka hiji nyaeta al ilmu nah jadi tegas nama urang teh sadayana lamun hayang salamet di dunia tur di akhiratna itu urang teh kudu ngagaduhan ilmu sabab lamun urang di dunia gitu tengah ngagaduhan ilmu tentu berarti eta jalma moal salah kumaha carana urang hayang menang ilmu carana urang hayang menang ilmu teh nyaeta urang kudu tolak ilmu ari tolak ilmu teh kuduna wajib mantakan dina dawuhan Rasul dina kitab Ta'lim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu lamun di pertelakeun ieu 8 pola baca heula kabeh karate pola teh asalna baca heula kabeh qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin pola lamun kurang hayang nyaho hayang terang eta teh kalimah pola eta teh kalimah fi'il madi gitu kan eta teh kalimah pola teh we asal sabab asalna kalimah pola mah eta pola eta teh menang ngelal mah eta mah nugeutkeun gitu nya diteteh seperti dina sapalibet dina yakulu wawan awayaan hurikap alif pa min badi fatin ka gozaladi jadi eta teh lapan pola teh menangnukeun asal nama pola berarti eta si wauna teh menangnukeun karena alif jadi tegas nama pola eta teh fi'il madi dina ajwab sabab aya harap elatan dina ain ayeuna fi'il mudhari na pola teh nyaeta yaqulu ge eta wes asalna yaqulu mah nyaeta yaqulu eta ge meunang ngelal kitu nya kami hanya jelas limanya awas deh ku para hadirin sadayana sabab lamun ku sim kuring dijelaskeun sadayana sim kuring moal biasa soalna panjang teuing kitu nya ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah jadi ari nyangan ilmu teh diwajibkeun dipadukeun ka jalmi muslim boh muslim malaki boh awewina kitu banyak boh nini boh aki boh bujang boh kolongan pokokna mah mun ilmu teh tadi wajibkeun di mana minalah ila diwajibkeun mukerang di neangan ilmu di ayat juga di ruhnya di lah jadi urang teh hayang salamet hayang di akhirat
ngawan opat perkara maka hilina al ilmu nyata urang teh kudu ngagaduhan ilmu ilmu nyata urang kudu ngaduh tanah ilmu gitu anu kaduana nyata wal amali nyata kaduana amal di mana urang geus ngaduhan ilmu tangtu urang kudu ngagaduhan amal di mana urang bade ilmu urang kudu di amalkeun nya cara aya duaan nya oke nu katiluna nyata ayeuna ikhlas sih nyata ikhlas Jelasin mama ikhlas dari sini. jadi urang teh sagalana teh kudu penuh keikhlasan dina hate lamun urang hayang migawe amal anu sae sabab lamun urang migawe amal lamun teu boga rasa ikhlas kan amal urang moal jadi amal ganjaran gitu beres mah Aya tapakna. aya tapakna Protokol geus beres. balik dulu Terus dorong. oke nu ka obatna nyata COVID Itu naon? COVID teh nyata sieun COVID masalah COVID nyata sieun ka Gusti Allah nya urang teh kudu sieun ka sasaha angin ti Gusti Allah ulah sieun kana corona komo ka pada jalma ulah sieun amin urang teh kudu sieun ka Gusti Allah urang teh kudu sieun kana eta emang sakit di alam cekap mudah-mudahan aya manfaatna Amin. amin amin bil alatna sama-sama kabodohan disimkuling pami eresna eta mah ngan saukur taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa taala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara nyata memperingati napalukan santriin santriat Ponpes tahun 20 paratos rengse dilaksanakeun. Alhamdulillah ya acara lancar dikawin duri ka akhirna. Kituna Muslim abdi mahaturkeun nuhun ka sadayana santri-santri oge sadayana staf nu aya di ieu mahfalah anu paratos kaluarkeun waktosna oge ngorbankeun harta laki-lakina pikeun mawujudna ieu acara pamugi sing dan amal ibadah anu sae ditampi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Sim abdi selaku pengatur waktos nyuhunkeun dihapunten tina kalapatanana samata-mata eta kalapatan nyata dongkap tina kabodohan sim abdi sareng leresna eta samata-mata taufik ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalawan kaberkahanana ieu acara barukan nyata tanapi perpisahan ieu acara pamugi kawan izin sareng ridho na Gusti Allah kawan izin sareng ridho na Gusti Allah oke kawan berkahan doa-doa para kiai para solihin ieu amal rasadayana jadi amal ibadah anu saya oke dibalas anu berlipat-lipat ganda. Amin. Dicekapkeun sakitu bae nya. Ayo rasa sami tutut di acara nyata ku sasarangan maoskeun kalimat hamdalah.